Dia buat dijual emang sobek gitu. Beng. Beng. Kang. Eta abdi geus ngaralauk kitu aya di balong beul 2 siji mah. Itu mah dijual imah teh curung teh naruh jalan. Dijual enak mun imah dijual abdi kitu di mana tuh? Lain sieun we kitu dijual urang teh karek nyieun mah Mana wae, Wak? Aya wae aya masalah. Sia Kismin berusum kieu teh kadatangan deui dulur. Geus dulur deui saya geus dibor up kitu. Wah, ieu Wak. Wargi. Ayo, rencangan. Rencangan abdi. Ngomong dia bawa apor apa yang maksudna teh? Ulah kau ngahina-ngahina. Sia da aing mah teu ngahina aing gablek motor dibor up. Pisan. Dengekeun. Aing ka dieu teh rek kadulur lain rek masalah. Asa saha? Kalem bos santai ngobrol jeung si Aing mah santai. Kalem. Aing di lembur di hargana di dieu teh dihargaan ku jelema kieu berjeung anyar ieu saha bleng? Baturan. Ieu urusan kieu mah aing mah teu hayang. Enak datang-datang ka dieu teh aing teh rek kumaha hayang monop di dieu kari-kari aing rudet kieu. Korea aing bleng. Sia teh Naon sia? Dek ngilu pipilueun sia?